Para sugri para wargi sumangga ayeuna urang sami-sami Bandungan lajenganna carita hayang beunghar karangan Kleksa dina bagian anu ka-44. Sakumaha nu kantos dipaju dina hanca nu katunda bagian anu ka-43. Pedaran Mang Dedi kabegat ku Wanji dina mangsa medarkeun kaayaan alam sore di Cikarang khususna ka Mang Kamin anu harita kasemahan kujang Ali kairing kujang duduk dialunya. Maksudna Jang Ali datang ka Mang Kamin deuk menta sumbangan pedah deuk nyang harepan mangsa muludan getulnya. Kumaha atuh para pemirsa lajeng dayi carita nya langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sedayana. Kaayaan lemur Cikarang dina mangsa alam paso sore. Jaret reang di sarada patembalan jeung padabaturna da memang harita teh usum keur katiga alias halodo. Mata kelar jeung mata waas di tema usura manuk anu recet di sarada. Sora domba mending jeung me menip peting berele mapaesan kaayaan alam. Sedengkeun di hiji imah di wewengkon eta lemur nyatana imah Mang Kamin anu kaasupang hadena di selemur eta mah. Aya semah duaan. Horeng si mana horeng Jang Ali Rohman dibarengan ku Kang Dudu. Sedengkeun Mang Kamin mah eueuh sabab keur nyokot heula duit sakumaha pamaksudan datangna Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu. Harita atuh Mang Kamin geus balik deui. Paroman Mang Kamir marah mae sabab pamajikanana satujueun pisan cenah mere sumbangan sarta duitna ge dibere harita keneh. Nya sakieu heula Jang. Mun aya kakurangan bebeja ka Mangnya, cek Mang Kamin sok nuna duit lambaran dina beungit meja. Aya kana tujuhna ribuan wungkul. Eta duit kacida gedena keur mangsa harita mah. Da Jang Ali oge atuh meuni colohok teu nyana yen Mang Kamin bakal nyumbang anu sakitu gedena. Alhamdulillah bialamin. Mugi ama-ama jariah mamang si ditampi ku Allah sarta sing kenging wawalas anu langkung seueur Mang, cek Jang Ali Rohman. Bari ngaragamang kana eta duit ditarimakeun bari hate ngarasa bagja. Ari Mang Kamin ngahulang, manehna mah teu ngarti kana maksud omongan Jang Ali. Nya make nyaros kitu Jang Asep. Apan Mang mah nyumbang artos teh ka Jang Asep, tapi nya make didoakeun sangkan ditampi ku Allah kitu. Non maksudna teh asal lieur kana sirah Mang. Leres Mang, ari lahir nama artos teh katampi ku abdi. Nanging ia artos teh beda dianggo kanggo biaya muludan. Ari muludan eta apan mangrupi kagiatan agama kanggo ngahirupkeun sareng ngahangkeutkeun deui sumanget dina ibadah dina umumna atuh dina diajar dina khususna. Margi muludan anu bade dijalankeun ku abdi teh khusus kanggo murang kalih anu dialajar ngaos ka abdi. Jadi janten maksada mah ngayakeun muludan teh kanggo pangeling-eling dilahirkeun anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangke bakal diayakeun rupi-rupi acara Mang anu tujuanana kanggo ngadedel subanget murang kali supados langkung suhu dina diajarna. Nyaeta diajar ngaji sareng bag-bagan agama sanesna. Tah kumargi kitu Mang, sumbangan ti mamang teh sanes kanggo abdi saresna mah nanging kanggo sadayana sarta kanggo kapentingan agama. Margi kanggo ngarojong anu tarulab ilmu atanapi nyiar pangabisa. Arinya ilmu teh apan wajib hukumna teh Mang. Bakal kenging ganjaran upami dijalankeun. Ari mamang parantos nyumang atanapi ngabantu ku mangrupi artos kanggo nu dialajar ngaji atuh tantos we sami sareng ibadah ka Allah.
Numawi ku abdi doakeun mugi-mugi mang sing ditampi ku Allah sarta dibalas jaga di akhir ku kasayan langkung seueur tak kitu mang. Margi ngaluarkeun harta bana kanggo jalan Allah moagaplah sanaos saketip oge bakal dicatet ku malaikat sarta bakal dibalas ku nu langkung agen ku Allah sasatna mah kitu mang. Cek Ali Rohman ngomong tegas jeung segut atuh meuli ungut-ungutan Mang Kamin teh. Ayeuna mah harada oge ngarti nyahi-nyayan kana maksudna omongan Jang Ali Rohman. Ngan dina hati leutik asa aya nu ngaganjal. Sabab manehna mah mere sumbangan teh lain karena Allah, tapi karena era ubalarea. Bisi majarkeun medit beunghar-beunghar teu mere sumbangan. Tah, bisi kitu dina pikiran Mang Kamin mah. Atuh narima penerangan kitu ti Jang Ali teh. Dina hati leutikna mah aya nu ngaganjal we. Parandene kitu Mang Kamin mah tegeruh pok harita. Kahata pamang kitu mah teh Jang. Nuhun Jang. Mang teh jantan terang atuh kitu mah mugi-mugi we aya mangpaatna ka sadayana Jangnya. Terus pisan kitu Mang. Mugi-mugi we si mangpaat dunya akhirat oge tuang putra sing calakan ngaosna supados ganjaranana tiasa karaos ku ibu ramana anu ngamodalan. Tayna abdi teh bade neraskeun deui lalampahan Mang bari ngantosan mangsana magrib. Perbios atuh Mang. Mualami artos ditampi Mang. Mang Jang angan teuing atuh Jang. Apan can caja acan sabios Mang. Hatur nuhun sagege Mang. Samemeh Ali Rohman ninggalkeun Mang Kamin. Torojo aya datang teh budak lalaki jurungan Pak Haji Burhan. Atuh Mang Kamin jeung Ali Rohman coloho. Kitu deui Kang Dudu ngerasa kaget. Aya naon Daud? Cek Jang Ali Rohman nanya ka adina nu kakarajo pisan. Di piwarang ku ama sauna teh ulah teras juhungkeun sumbangan. Engah mulih heula margi aya tamu tinu tebih. Cek Jang Daud adina Jang Ali Rohman. Aya se mah. Nah, di mana cenah sahaja dengan nana? Mang Salia kitu tidak murga lumpit tos lami dah ngantosan. Jawabna Jang Daud deui. Tenang pisan. Tapi tumrapna ka Mang Kamin ya Allah mata ngajenghok beakarep. Sabab ngadenge ngaran Salia urang galumpit. Anu kumanehna geus dianggap maot. Tapi geuning buktina mah aya keneh. Tok harita Mang Kamin. Nyaha Salia nu mana teh Asep? Mang kaget nya. Salia urang lebur galumpit Mang anu kapungkur diributkeun munjung teh. Da bohongan miceur artos di jalan samarangan. Anu kapan aku abdi teh ning Mang ta eta? Cek Jang Ali Rohman bari ngareret ka Mang Kamin. Dina hati leutikna geus nyaguh kelawan tepat. Yen Mang Kamin pasti kaget sabab geus ngadenge laporan ti Kang Dudu ngeunaan siluman anu ngirim seuleuh teh ka Mang Kamin. Tantu bakal aya patula patalina jeung Salia nu nyaho kana lampahan Mang Kamin. Oh eta nyaha bade naon teh rasos ka bumi Ujang Asep. Wawuh iraha teh ti Jang Asep. Upami palai uninga mah hayu atuh urang kaorompok. Urang sakantara ngobrol aja itu jeung Mang Salia geura. Yuk. Tangtos atoheun. Cek Jang Ali Rohman ngajak ka imahna nepungkeun Salia jeung Mang Kamin. Tapi Mang Kamin teu mikir kadinya. Malahan mah tepung oge hoream cenah cek hatena mah. Moal Jang. Harepot yo rompok aja Mang lah. Bade mulih mah. Saya kitu Bang. Mang perbios hatur nuhun nya. Punten we ieu saya teu kirang sono. Nya saterusna Ali Rohman jeung Kang Dudu katut Jang Daud marulang ninggalkeun Mang Kamin anu ngahuleng bingung. Sabab manehna geus 2 kali nyebakeun ka Salia teh kasiluman, tapi ayeuna kadenge keneh bejana Salia hirup. Kurang ajar teh si Salia. Nah anu sababna hirup keneh hirup wae deui. Pisan kabecus teuing ta siluman teh goblok sugan. Nyokot anak aing bisa sia mah. Aing nu diparabkeun ku aing dibikeun teu bisa. Duh, panas hati aing dah mun kieu mah yo. Cek Mang Kamin jeroun hatena. Sabab merasa heran ku lampahan Salia. Anu keukeuh we hirup keneh. Jika nu teu beukieun jurig jeung siluman ka Salia teh. Nah, hari ka anak manehna mun diduanana. Ali Rohman jeung baturna harita teh geus anggang ti imah Mang Kamin. Malahan magis teh katempo di ngelesna jang pengkolan. Sup Mang Kamin asup ka imah, blak diuk dina kursi urutna tadi. Teng atuh ngahulang lila pisan pok ngeceuwih ngomong sorangan. Cinaka. Lamun seug diancam kitu mah duh aing bakal rugi.
sabab berusia aing aya di manehnya sedangkeun manehna ayeuna geus raket jeung si Ali Rohman katus si Dudu. Duh. Lamun rusia aing bocor ku maneh ka manehnya pasti aing teh bakal wirang badag yeuh. Dah, samun kitu caranya mah si saya teh kudu modar ku aing. Lamun ku siluman cebeukeun alias teu beunang ku aing kudu paragat nyawana teh sorak. Pidaku teu betus modar mangkluk hiji. Rasakeun saya. Sia moal bisa balik di kalebur galumpit. Wayahna balik ngaran sia. Cek Mang Kamin bari ngepeulkeun pereupna menitis rikna ti paparaket. Sanggeus kitu mehna jung nangtung leos muru ka dapur arek mariksa pakarang cenah. Sanggeus aya di dapur kadawak kana bedog panjang anu ngagawing dina paku. Nah, ieu pikeun sia mah. Sia teh salia alatna pimodareun ke sia mah sakali nyabet padangan nyawana. Tapi sangkan seukeut pisan yeuh kudu diasah heula yeuh. Aya keneh waktu lah dipikeun ka wanci sareupna mah. Cek Mang Kamin ngusapan eta bedog nu panjang. Terus dibawa ka pipiri dapur. Sanggeus tepi kusrak we ngasah bedog segutna keranan. Bari ngasah tigis kacipta we gandeang naling kasih salia sarta kacipta rubuhna lamun beheungna geus ditutuh ku bedog. Kasugri para wargi can urang tunda kayaan Mang Kamin anu keur ngagosrek harita ngasah bedog pikeun mahala salia. Teundeun heula eta ayeuna urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka bumina Pak Haji Burhan. Mangsa alam nyerlek hanti karasa nyaho-nyaho liwat magrib we. Di imahna Pak Haji Burhan aya nu ngariung opatan. Kahiji Jang Ali Rohman, kadua Kang Dudu, katiluna Pak Haji Burhan, kaopatna Jang Salia ti lemur galumpit alias semahna. Harita teh meuni uplak ngobrol bari disalang ku barang dahar. Jang Salia ngahaja datang ka Jang Ali Rohman. Kahiji geus lillah henteu tepung, kaduana aya perlu ngeunaan kaayaan di imahna anu sok kadatangan bae ku siluman. Sabot kitu pok Pak Haji Burhan harita. Kumaha Jang Salia? Nyahaya naon usahana ieu teh? Bisi boga masalah nu kudu dibadamikeun. Pek geura dongengkeun ulah asa-asa mempengaruung. Jeung deui kuring hayang nyaho. Cek Pak Haji Burhan. Sabada ngobrol ngalih ngidul teh brasna kadinya. Terus pisan Kang Salia, beli aya peryogi mangga gira saurkeun. Cek Jang Ali ge nanya. Panon melong ka Salia ari Kang Dudu mah ngabandungan. Dia teh Cep Ali. Kitu kakarsana Mama Haji. Pangna jauh-jauh di jugjug anggang-anggang didatangan teh memang aya maksud kahiji saja silaturahmi dumetos lami tenepangan. Atu kaduana memang aya terus keuneun anu aya patula patarina sareng nasib akang. Tak kitu Cep Ali. Bangga atuh sok dongengkeun naon maksudna Kang. Kieu Cep Ali ieu teh. Saparentosna akang bebas tina genggeman siluman monyet, hati akang kacida tentremna. Sabab asa teu boga hutang cekeng teh bisa lalaasa dina ibadah. Tapi nya kitu Sep, anyar-anyar ieu teh geus aya dewe nu datang ka akang teh. Dua tangtungan siluman nu kacida mata gilana.
kumaha dongeng Kang? Kisok dongengkeun Jang Salya. Dongeng nate kieu. Barabat atuh Salya ngadongengkeun heula pangalamanana ngarah babari ka harti ku sararea. Atuh Jang Ali Rohman meuli unggut-unggutan kitu deui Pak Haji Burhan jeung Kang Dudu. Ari Salya sabada ngajelaskeun lalakonna pok harita. Tah kumaha kitu akang bade naros. Nah siluman mana eta teh anu salerasna? Margi ngaganggu bae ka akang kumaha kanggo ngajagana Tete Asep. Panjana teh moal kapapanjangan Kang sabab teu aya deui masalah sareng siluman ti Gunung Parawit. Tapi nah ayeuna aya deui. Tah kitu. Jika nama aya siluman sejen itu Kang. Maksud? Maksana tengah hajar nokot akan. Abdi oge teterang ari di mana-mana nama teterang ngagarana. Ngan kanggo ngajaga diri sareng kulawarga sing leket beribadah ka Allah. Jalankeun anu tos tiasa Kang. Gira diajar anu can tiasa sawios teu kedasieun. Da manusia masing emut Kang. Langkung mulia batan setan siluman selmin. Asal urangna takwa ku Allah. Ari takwa teh ngajalankeun parentah Allah Kang. Jeung ngajauhan anu dilarangna. Tak kitu Kang. Cek Jang Ali tegas. Ngajawabna teu ragu-ragu sabab kitu anu kacakal ku manehna. Aduh nuhun atuh Cep. Akang oge bade tumut kana rupi pepeling ti Asep. Nanging akang teh penasaran ieu teh naha siluman naon anu sok datang wae ka akang teh. Da mata keung jeung hariwang. Jadi bahan pikiraneun Asep Rohman. Cek Salya nanya deui bakatku hayang yakin. Ngan manehna teu wani ngajelaskeun ngeunaan Mang Kamin anu kumanehna disangka nyebakeun maneh ka siluman. Lain can menang kayakinan ngan bisi nyalahan bisi goreng balukarna. Boro-boro ning ka Jang Ali Rohman apan ka pamajikanna oge teu geruh Salya teh. Ngadenge keterangan kitu ti Salya pok Ali Rohman. Wios atuh Kang, ulah pelai uninga kana naon-naonan mah. Anu penting nama Kang asa urangna salamet, ulah diganggu ku bangsa siluman. Kitu oge Kang, da moal nanaon ari urangna teu balangah mah. Bener pisan Jang Salya. Teu kudu sieun atawa keung, da moal nanaon nu kitu mah. Asar urang na tetep eling ka Allah bari jeung tetep ibadah ka anjeunna insya Allah Jang Salya. Nu kitu patut teh moal bisaeun asup ka imah nyobakeun wiridan ka Allah jeung sing rajin maca ayat suci Al-Qur'an malah di imah kudu aya. Duh nuhun pisan kasayana ka hartos satabaris dijalankeun. Nya anu saterusna mah Jang Ali jeung Pak Haji Burhan pilih genti mematahan ka Salya. Mere pangajaran-pangajaran dina widang agama, nambahan keyakinan jeung ngandelan iman Jang Salya. Atuh gede pisan mangpaatna teh. Kahiji Salya nambahan ilmu, kaduana Kang Dudu bisa milu diajar nambahan luang. Sadengkeun kaayaan alam di luar harita teh beuki lila beuki poek. Cag kaayaan di bumina kersana Pak Haji Burhan urang tunda. Ayeuna urang malikan deui ka Mang Kamin anu harita geus rengse ngasah bedog.
Ayaan beki burit di pipir imah belah kedua aya nusa salingkeran jika bangsat. Sanggis 2 kali pungkal pengkol beras ke pelebah teras. Reg atuh didinya eureun. Terus ngatayap ngadeukeutan bilik jiga nurek ngintip-ngintip anu keur ngobrol. Da celina mun diadakeun kana bilik. Horeng si mana horeng eta jelema teh mangkamin geus beres ngasahna. Kalah kaluar ti imah. Itu lah sale geus ngahiji jeung Haji Burhan geus jadi murid si Ali. Cina kalau kitu carana mah yo. Awal akhir usia aing bakal bitu ka maranehnya. Nu akhirna salemur Cikarang nyaho kabeh. Beuh. Balai gede lamun geus kajadian teh tada teuing ka heuleunana Maiot jeung si Iting. Hiji-hiji jalan nyamun aing hayang tentrem kudu modal si Salia. Salia rasakeun sia balak aing bakal nyabalitungan jeung sia. Cek kerentes ning hate mangkamin bari cumiduh. Sarta ngumpulkeun 2 pereupna terus ka kerot huntuna bari jeung ngaraga perah bedog. Jangkrik kerang di sarada. Belah kidul sok kadenge sora munding. Di sada oe-oean kawas anu kurang parab. Sedangkeun di tengah lemur Cikarang kadenge keneh anu cekcok ngomong. Komo digaduh ronda mada sok loba barudak ngora anu ulin. Sedangkeun di tepas bumina Pak Haji Burhan beuki haneuteun we. Sabab Ibu Haji oge atuh milu ngariung ngobrol jeung semah nu geus dianggap dulurna. Sanggeus lapisan ngobrolna akhirna Pak Haji Burhan pok. Ulah penting deui ngobrol teh ah. Gerasana re bisi isukan kaberangan. Kumaha geus diberesan kamar teh Bu? Parantos amang atuh berhareuh jang Salia malahan majang dudu oge. Bilih bade kulem jadi sakalian jeung jang Salia atuh. Moal Bu. Abi mah bade wangsul we ka rompok da caket. Da kumaha atuh pami mondok ngapun bojo bilih dedeupeun. Itu kan we ka dieu deui nyadunya. Ari betah keneh ngobrol mah jeung Salia. Pan moal subuh keneh baikna teu injang. Cek Pak Haji Burhan ngareret ka Salia nu memang geus tuduheun pisan da capek meureun balas lempang di jalan. Mau apa Haji? Wangsul teh kinten-kinten pukul 7 we dah hayong rada poyan di ongkoh di jalan mah. Supados teu seueur teuing reumis. Cek jang Salia tegas. Syukur jeung atuh gerasana deui kitu. Geus beuting yo. Nya sanggeus kitu mah Kang Dudu amitan rek balik. Ari Salia dipernahkeun di kamar tamu. Jang Ali Rohman jeung Pak Haji Burhan arasup ka kamarna masing-masing. Anu saterusna mah di imah Pak Haji Burhan teh jempe-simpe. Kabeh sarare. Tinggal mangkamin we nu ngajajanteng di pipir imah batur. Manehna ngarasahan deueul sabab ceuk sangkaan manehna mah Salia teh arek balik peuting eta keneh tangtu babari meureun megatanana di perjalanan babari maehanana tapi ayeuna rencana debet robah. Aduh. Kumaha mun geus kieu aing aing iraha waktu nu hajekeun megatan si Salia tangtu aya borang mah hese moal pacian wasa teh dibandingkeun jeung ngajoran ka Galumpit jauh ayeuna mah leuwih hade. Ngajar isukan yang paboberang dah mau burung dipegat cek aing rasakeun sia Salia da moal bisa lolos ya. Isukan mah sia modar sia ku bedog aing yo. Cek gerentes ning hate mangkamin bari jeung terus ngaleos ninggalkeun imah Pak Haji Burhan. Hatena maradahan deueul sabab tujuanna can hasil nu tangtuna oge beurang mah bakal loba halangan. Parandene kitu mangkamin balik ka imahna. Harita teh mangsa alam kira-kira pukul 11 peuting teu karasa nyerek waktu teh. Tapi mangkamin teu ngarasa seunggah nyang haripan pamajikanana. Sabab aya keneh keur alasan. Bebenya datas nempo cai di sawah we beres jigana teh. Sabab harita keur susah cai di sawahna da pugu sawahna luhur. Atuh barang datang ka imah teh eueuh masalahna naon. Biiting nu jadi pamajikanana toloba tatanya itu ieu. Dibejakeun tas di sawah teh memang langsung we biiting percaya jep weh jempe.
Kasugri para wargi. Panjangna alam peuting teka catur dina ieu carita. Ayeuna urang kocakeun mangsa alam isuk da isuk-isuk di lembur Cikarang. Lembur Cikarang mangsa alam isuk. Harita teh memeh bijil mata poe. Mangkamin geus hudang, geus sagedangdan. Ari biiting geus beres popolah di dapur. Da beurang bak kudu terus-terusan nungguan toko. Lain ya Kang Kamin, are ka mana deui teh? Wayah kieu wari geus sagedangdan lain rek kakulah teh alin. Cek biiting bari melong, lengdengnya kelas sapu paranti di jero imah. Engke meunang kakulah mah ayeuna mah rek nepungan heula Jang Jojo. Sabab aya tanya kunun kamari pan manehna ka dieu. Rek aya perlu cenangan cangkung si dibajamikeun, tah ayeuna isuk-isuk rek tepungan. Urusan naon? Ngomong nama butuh duit, manehna rek ngajual domba janu. Sugan cocok harga narik diberi ku akang, sabab butuh keur cocokan. Oh gitu, di wae tuh. Kitu mah kangen ulah terus ngampleng. Lantaran sok aya WC mah, kuring tara kaburu ari jeung hareupan WC mah teh. Dagangan oge urusan merenang, malahan lebih penting batan sema. Cek biiting, bari jeung terus leos ngaleos, teu loba tatanya deui. Mang Kamin bungahin, lantaran geus bisa incah ti imah bari jeung moal dicuriga ku menjadi pamajikan. Sabab niat manehna teh keukeuh hayang ulah aya nu nyaho. Kajaba maneh sorangan da puguh keur nutupan rusiah pribadina. Menes aing yo. Jika ada hasil ayeuna mah yeuh. Nuar beuheung sisanya Aing kudu inyit isuk keneh ngarah teu lolos. Sabab lamun si wawalak salia lolos hartiga aing cilakakeun. Rek dipegat enak keneh di perjalanan. Rek milih tempat nu sunyi. Cek gerantos ting hate Mang Kamin bari jeung terus ka dapur. Kop kana bedog terus disorem. Kop deui atuh kana duduk deui samak. Sanggeus dikeprukan sakedeung rap dipake bari jeung bijil kaburuan. Gandeang leumpang ninggalkeun imahna. Bari jeung hatena mah rada deg-degan oge, sabab rek ngajalankeun pagawean anu luar biasa. Eta pagawean kapaksa rek dijalankeun pikeun nutupan rusiah dirina. Mangsa alam kaayaan beuki beurang baik. Caangna beuki ngebrak. Telila barasat sang batara surya mimiti muncengis di belah wetan nyebrutkeun cahayana ka sakuliah jagat. Atuh meneh hegar matak betah jeung matak waas. Hawa seger manuk recet di sarada, ayam jago kongkorongok di jero lembur. Dina kaayaan alam kitu teh Mang Kamin geus bijil teu lembur Cikarang, leumpang sorangan we bangun anu tenang pisan. Ari anu dijugjugna teh hiji tempat anu jauh ka ditu ka dieu, anu bakal kaliwatan ku salia. Mang Kamin geus bisa ngira-ngira ka mana jalanna ari salia. Atuh harita teh terus leumpang mapai-mapai jalan anu terusna teh ka lembur galumpit. Kabeneran loba pengkolan jeung tempat-tempat anu saruni jeung jauh ka pilemburan. Poe ieu aing kapaksa kudu madagatkeun nyawa jelema. Moal sakumaha hese nya maehan hiji wae mah. Asa maksud jeung tujuan aing tetep lancar. Ceuk Mang Kamin ngeceuwih ngomong sorangan. Bari jeung tetep leumpang meningal gandeang. Tekung selila, lalampahan Mang Kamin tepi kaje tempat. Kaayaan lebah dinya estuning jempling mata keung. Ngan ai sora manuk mah rame di sarada. Sabab da deui atuh kalembur jauh ka sawah atau ka kebon anggang. Nu aya di dinya iwati kebon kawung jeung kebon awi. Jalma-jalma arang langka anu lunta kadinya sabab teu aya perluna. Iwati tukang injuk atawa pucuk. Kitu oge tara unga poe ayana kadinya teh. Ragut Mang Kamin harta eureun. Jigana di dieu tempat nu merengah yo. Sabab jempling teh jalan
Sabab jempling taya jalma jauh kalebur anggang ka jalan rame. Bener si Salya bakal ngaliwatnya ka jalan ieu. Ku aing arek dipegat siuk ceprot mojar si Salya poe ieu si aing. Cek Mang Kamin ngancam bari jeung panondra teret nyangan tempat anu suni keur panyumputan. Sabab manehna moal nembungkeun beungeut ka Salya sangkan teu kanyahoan. Malahan magis mikir-mikir tata jeung cara merangan Salya teh. Arek dibongohan we cenah ti tukang ngeunana ngarah teh kudu gelut heula. Bari jeung ditabuhan ku sora manuk nu recet Mang Kamin katayep ngetayep ka sisi jalan milihan tempat anu kawilang bunyi tapi bisa awas ka jalan. Kabeneran jadinya teh aya gowok urut anu ngalaman madu nyiruan dina cadas. Bus Mang Kamin asup kadinya. Tapi najan kitu ge bari jeung taki-taki bisi dirinya aya lanir atawa orai. Sanggeus yakin aman jeung teu matak bahaya. Mang Kamin geek diuk nangkep tuur jiga nu gawe. Padahal manehna teh keur ngadaguan liwatna Salya nu bakal dimangsa di alak nyawa ku manehna. Waktu datang mangsa nitih wanci anu mustari anu ditungguan ku Mang Kamin teh tetela datang. Jang Salya bener-bener ngaliwatna teh ka jalan eta. Harita geus katempo ku Mang Kamin. Salya leumpang bangun tenang lengkahna alon tapi pasti. Ari leumpang jang Salya teh sumut tumungkul tapi waspada. Tenang we eueuh kahariwan. Sabab ngarumasakeun teu boga musuh moal aya nu makalakeun. Sia. Yakin si walak ngaliwat ka dieu. Perhitung aing teu nyalahan. Sabab manehna bener-bener make jalan ieu. Rasakeun si Salya. Ayeuna sia modar teh sia. Sabab aing nu bakal ngalan nyawa sia. Aing leuwih kuat batan siluman. Aing mah moal gagal sia. Rasakeun Salya badog aing. Mang Kamin geus taki-taki. Lama kideung anu geus disayagikeun buru-buru jilaan. Terus dipake nutupan beungeut anu tembong dengan siki panon we wungkul culak cileuk jiga mata hilang. Karawak kana perah bedog dicekal paguh pisan. Bari jeung ti paparaket nahan perasaan. Dalam musik ngagugu nafsu mah memeh ngabinasa teh hayang ngarekan heula ka Salya teh. Ngarah we sugema dina maehanana. Tapi Mang Kamin boga rasa hariwang bisi pagaweanana henteu hasil. Nu akhirna manehna bakal katohyan. Nu matak tibatan gagal leuwih hade dibongohan ulah tatanya heula. Akhirna Salya anu diintip-intip ku Mang Kamin tepi ka haripeun anu ngintip. Ku Mang Kamin dipelong we harita teh jiga nu teu sabar hayang gerak ngarekem. Tapi Mang Kamin tetep ati-ati. Manehna ngantep heula ka Salya cenah ngaliwat ka tempat panyumputanana. Lamun geus nukang rek dibabad beuheungna atawa punukna ti tukang atau disabet sukuna. Jika nu teu aya kasieun camang kenu, rasakeun sabadog aing bakal maragatkeun nyawa sia Salya. Rasakeun sia setan. Mang Kamin cengkat talaunan barjeng ngalugas bedog lalaunan pisan. Ari panon terus-terusan melong ka Salya anu beuki sidik. Sarta geus nukang ka manehna. Sanggeus tepi kana mangsana. Julung Mang Kamin luncat tina gowok kiuk bedog dihembatkeun tapi korosak. Palapah kawung anu garing ninggang kana awak Mang Kamin. Bedog anu ngancam punuk Salya ngolewen ka gigir atuh teu keuna kana sasaran. Hayo. Mang Kamin ngagerok henteu sadar, leuwas campur jeung nyeri haneueul jeung keheul. Malehna katinggang palapah kawung anu garing. Beneran pisan kana leungeun katuh anu nyanakal bedog. Malah aya nyeri garing anu nyolok kana beungeutna nambahan ka leuwas. Ari Salya ngagebeg harita. Kahiji leuwas kudu murag, kadua leuwas kudu ngagerok. Gancang malikeun awak ka tukang breh nempo Mang Kamin anu keur pakeupis nyingkirkeun palapah kawung. Tapi da puguh berat, teu bisa gancang atuh sajabada ti kitu bedogna anu cekel geus ngaceng. Ngacengna ge jauh kalebak kadu bala. Kunaon Mang? Nah make taregos ciga begal. Jeung deui nah make ngagerok. Kunaon itu nusanyana? Salya teu ngarti.
Sabab aya jelema anu keur pakepis micin pelapah kawung beungeut ditutup ku lamak hideung jiga begal ngan untung salia teu nanaon malah mah teu baren-baren acan. Sabab palapah kawung mah nengal pisan kana awak Mang Kamin. Ari Mang Kamin teu nemalan menang padanya kitu teh. Sabab sieun kanyahoan ku salia. Da tantu apaleun kana sorana gep kana palapah kawung hiuk atuh dibabukeun ka salia. Puguh salia reuwas. Jeleng salia luncat ka tukang. Serepet kalugas bedog taki-taki pikeun ngajaga serangan musuh. Gebeg Mang Kamin ngarenjang sabab nempo salia nya ka bedog. Ari manehna lemor sabab tadi lesot teh bedogna. Kira aing ngagubug bedog si bedua nih. Haram gajah bedogna. Bedog aing kalah ngaceng gara-gara pelapah kawung edan. Ceuk geureunteu hatena Mang Kamin bari ka karot. Panon mah molotot ka salia tapi rek lumpat kagok bisi wiwirang. Tungtungan ekan. Sabrut Mang Kamin narajang palapah kawung anu pake pakaran pikeun ngarubuhkeun musuh. Tapi da puguh riba atuh jeung hese digunakeunana. Tungtungna mah ripu sorangan beak tanaga teu puguh. Edan, urang ajar sia. Salia jadi ambek. Sabrut manehna oge atuh narajang lantaran mangsa cekap waktu cukup. Cag para pemirsa, yeuh carita urang tunda heula. Saha anu bakar unggul dina eta tarung Mang Kamin atana pijang salia? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka-45. Atur nuhun jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.